net jadi ke mana mondok aing mah zaman internet mondok pikir ku otak sia tuh lamun endek ge sakola mun endek ge kuliah mun endek ge ka luar negeri ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu ribet daing meuneuleuna segala make samping kopiah beureum tas diselek ku sia eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia nah hina teh lamun nyana dihina kitu haju eureun mah santrena kandas tengah tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal Gus ya geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat deh ned mondok keneh gitu datang ke zaman iraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa ku hari mah aya muludan nya nanti tah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna teh tah jam saan ngomongna nya kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang karena Kori tidak datang maka saya akan menggantikan Kori tersebut MC ongkoh Kori ongkoh wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura halus para jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mauizah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata eueuh teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned waduh maknya MC kula Kori kuari mubalik geus eueuh atuh ayo geus nya akan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu kadek kudu ngahina teh ji si Juned eta sasadanya sakumaha kotok jalak budak kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad ka mana tad sial nya cek si Juned dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad-ustad tapi ngahina keneh tetep pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeahna pokokna kepala KUA meleh megunya geus legegna geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai geus parawan-parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan aduh darah datang ka imah bapana Juned aya nya indek gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar-luar maksudna kudu atuh teu bisa leumpah sial cak si Juned teh aya laku kos itu aing aya deui nu belah ditu Juned aya ji umur sabaraha asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus aya 2 genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae sial cak Juned teh ka aing kahina keneh bae aya deui datang dah Juned aya di imah aya
nyanapan di pasantren itu jadi kelurahna. Anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna. Kadengena makan ngeunaheun tah. Kadengena ngeunaheun kan teliti heula. Maksud teliti ke kumaha? Kieu, aya waktunya nama santren eta umur sabaraha? Kerja nama santren umur 15 tahun. Aju kuari jadi lurah. Eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok. Jumlah 30 kolot. Cek si Junaid aing nikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui, hideung ku hideungna herang. Herang kapoe. Tuh, ngan tetap si Junaid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanana teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae. Emang eueuh tanah lain eueuh. Maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih. Oh, so amat ye, atuh aing keur susah mah aing ge keur basi sugih ge. Itu diajak susah mah engke atuh barani saja aing ge susah. Ieu mah basi aing sugih supaya bisa. Teu kaharti aing ngomongan sia, atuh pan aing mah santri. Oh, atuh lain deui. Mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh dek nyeun pondok lah tihang awi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurah nya mah embung dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wadadas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema kada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus mun kaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manyana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat lalu ngomong kumaha aing we geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jakos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab ge loba cara atuh moal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek deuk hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan
nyagedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai Ki Pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena hama jaki wae